Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Qad biyadi qala ta'ala hadi. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa nafa'ana bi ulumihi fi darain amin ya Allah ya rabbal alamin. Bet ka 16 atik sa'atu fihi min sadiqin sadiqi ya pamu qali liati qadin wasiki. Bet kasabaraha 5 15. Mutamiman ligo libil abwabi paja amis lasyar hilil kitabi. Mutamiman hale nyampurnakeun ieu nadom. Mutamiman hale nyampurnakeun ya nadom. Mutamiman hale nyampurnakeun ya nadom ligolibil abwabi mutamiman ligolibil abwabi kadue cenah kadue piro-piro bab kang akeh ligolibil abwabi kadue piro-piro bab kang akeh. Mutamiman ale nyampurnaakeun ya nazom ligolibil abwabi kadue piro-piro bab kang akeh. Pajaa misla syarhilil kitabi pajaa mangka kudu pajaa mangka ku ayana sakitu. Pajaa mangka ku ayana sakitu. Pajaa mangka ku ayana sakitu. Atawa mutamiman ligolibil abwabi pajaa mangka ku ayana sakitu. Atawa mutamiman ligolibil abwabi logata teh bisa ku ayana sakitu atawa mutamiman ligolibil abwabi. Misla syarhilil kitabi ing saumpamane cenah misla syarhilil kitabi ing saumpamane nyarahan kitab asal. Misla syarhilil kitabi ing saumpamane nyarahan kitab asal nyatane jurumiyah. Mutamiman ligolibil abwabi paja amis lasyar hilil kitabi sabetula. Mutamiman hale nyampurnakeun ya nazom ligolibil
kaduwe piro-piro bakang akeh pajaa mangkaku ayana sakitu atawa mutami masli koli bil abwabi misasar ilil kitabi ingsa umpamane nyaraan kitab asal nyatane jurumiyah mutami manli koli bil abwabi pajaa misasar ilil kitabi. Bismillahirrahmanirrahim. Sabadana ki musonib tutuk rampung beresoes purugat paragat ungas anggeus meretelakeun ilmu nahu anu keuna kana lapad bismillahirrahmanirrahim. Anu mana ilmu nahu keuna na kana lapad bismillahirrahmanirrahim teh kana 5 tempat. Kaiji kana ba anu aya dina lapad bismi, kadua kana lapad ismi, katilu kana lapad Allah, kaopat kana lapad Ar-Rahman, kalima kana lapad tah kamari tos dibahas eta ilmu nahu anu keuna kanu 5 neme eta tah ayeuna ki musonib bade tanang tumandang bade nerangkeun maksud a'dham anu aya dina ieu kitab Imriti. Naon cenanib ari hartosna maksud a'dham teh nyata pamaksadan anu utama anu aya dina kitab Imriti anu kurang bade diawas kareresan ngawitan ngabahas maksud a'dham pamaksadan anu utama nu aya dina Imriti bertepatan sareng malam Senin ya sasi Mulud ya, malaman 18 gitu. Tamu dina kitab Imriti teh dikawitan ieu kitab teh ku nyerat bismillahirrahmanirrahim. Itu tadi mah ilmu nahu keuna kana lapad bismillahirrahmanirrahim. Ta ayeuna mah ngabahas naon sababna pangna ieu kitab Imriti gitu. Dikawitan nyeratna ku lapad bismillahirrahmanirrahim. Pasti eta ajengan musonib teh gaduh alasannya likuli syai'in ilatun. Naon rupi ge pasti bakal aya elatna. Likuli ilatin sababun. Salajengna tiap-tiap elat oge pasti aya sababna. Likuli sababin rawing. Tuluy tiap-tiap sabab ge pasti aya dongengna. Tah. Naon sababna nih pangna salira nyerat bismillahirrahmanirrahim dikawitan ieu kitab. Oh diwaler ku ajan musonib pangna simkuring ngamimitian ieu kitab punyerat lapad bismillahirrahmanirrahim anu nomor kahiji nama daya kajabi iktidaan bil kitabi anu hartosna sejak turut patuh sejak nyonto sejak ngiblat karena Al-Quran kujalaran Al-Quran oge dikawitanana teh ku lapad bismillahirrahmanirrahim maka jadi berkahlah eta Quran itu 30 juz hurufna 1